Punten teh. Enggak, naon? Meser eta obat nu lieu anu teh nu biru-biru teh naon? Oh, naon eta? Kadon. Oskadon, Paramek. Hah? Oskadon, Paramek. Oskadon we. Naon ti mana? Eta tuh studi balanya di dinya biasa di dieu nu kieu sabaraha? Nah, ada di dia ge aya Nya atuh. sabaraha di dieu? 7.000. Jadi itu mah 6,5 habis. Nya atuh abae we da itu mah tuh toko gede da abi mah toko Nya leutik. maksudnya ari ieu di dieu sabaraha? 15. 15 jadi itu abi 13 tuh kan. Abi Naon ari maksudna? ieu di dieu sabaraha nu kali? 24. 24. Abi mah di ditu 22 meser. Nya naon maksudna jeung dibanding-banding jeung ditamong-tamong geus balanja ti ditu aya aman ieu kaera boga hutang ka dieu balanja ka itu. Tukang warung anu teh. Nya geus saya jempe atuh tong make jeung tong ditamong-tamong ka abi geus balanja mah geus saya jempe. Kange motivasi kange teteh kange warung teteh pami harga mah ayeuna bobaraha beda 1.000 atau 2.000 beda 500 perak oge. Nya kieu nya bebas balanja memberi ka mana-mana we ge bebas. Nu penting mah ulah nganyuk ka dieu meuli ka batur tah eta. Lah kitu aya eta beresan heula atuh hutang mun rek balanja ka itu mah. Kan abi mah engke eta mah hutang mah urusan abi. Na make jeung sanes urusan nya sami kene da diopi ku amarana. Ari abi mah kedongkap ka dieu teh ngabandingkeun teh sanes ngabandingkeun harga teh teh ngan ngawartosan ngawarung mah tong beda ageng-ageng nya itu mah da ageng modalna atuh da abi mah warung alit gagabah make jeung tepayu rek naon ka dieu berarti meureunan warung abi tepayu aya oskadon nya juga meuli di ditu tong di dieu atuh kan warung ieu mah leutik tepayu eta aya sabaraha 1.000 dah amat gitu nya da emosi sakabi oge mending di warung itu mah sopan warungna ieu mah tah mending di dieu. Astagfirullahaladzim eueuh kaeranya bari hutang numpuk nembong-nembong balanja ti batur belum